Kaharep ngalah sajejeh ka tukang ngalah salengkah. Maksud peribahasa ieu guys, artina nyaeta urang kudu hati-hati dina ngajalankeun kahirupan sapopoe, urang kudu hati-hati dina pergaulan sapopoe, boh dina adab-adaban, boh dina bahasa, pokona dina rengkak paripolah urang sapopoe, urang kudu hati-hati. Ameh urang jauh tina permasalahan anu teu diharepkeun ku urang guys. Ta eta peribahasana nyaeta kaharep ngalah sajejeh ka tukang ngalah salengkah. Tah mudah-mudahan we guys nya urang dina ngajalankeun kahirupan bisa terus hati-hati ameh urang jauh tina masalah anu ku urang teu diharepkeun. Mudah-mudahan urang disehatkeun awakna, digampangkeun rejekina, jeung dilancarkeun sagala urusanna guys.